Biasa biasa mah. Pak dong gunang tuh. Oh, setelah gunanya nunnya. Goodbye. Kang, Hei, keamanan Kang. oh siap. Lu nyaman nggak? Siap. Ayo ya. Ya, Kang. Lu namanya? Ayo, Pak. Ade, pasti atohan coba bos. Bu, lagi mana, Bu? Siap bos. Bah, biasa bah, keamanan. Kan atas tadi kang ngomong jaket. Aduh, beresnya bos, kumaha bos? Waduh, kepihulaan deui wae. Gara-gara non teh malah tukang cilok tadi. Aduh, buat kepihulaan gitu. Kumaha tuh bos? Aduh, anjing itu teh ngopi nih. Udah kumaha deui ayeuna mah. Terus ditagihan kabeh sigana ku budak itu tuh. Oh, Ya ngopi lieu. aduh, bos. Urang. Wah, itu loh. Coba. Oh, ngan hayo we keamanan pugu dagang ti iseun oge. Assalamualaikum. Mana bos Pak RT nih? Coba gorandi. Pak RT. Oi. Gini mana nih, Bu? Aduh. Maaf ya, aduh. Pak RT tuh pakai baju yuk. Aduh, dah. Bukan nardang lah. Iya sia Pak RT kopi heula. Duh, nyaeta pan ieu cantal aja gitu ya Pak RT teh. Oh, cenah Bu, bener Bu. Aya. Leubeul lah. Lain itu tas di mana itu mana teh? Ah biasa udah jalan-jalan gitu tuh nelan angin. Oh, eta teh. Pan kedeng dieu teh 3 Agustusan we arek yen acara mah cenah barudak. Ari RT mah nuturkeun kumaha maraneh lah nu marora. Nu penting mah masyarakatna giatkeun. Siap Pak RT lah. Kayak dikondisikan lah. Oh Pak RT lah. Tenang dikondisikan barudak malah. Urang kalem main mah kalem. Ieu teh di urang ka dieu ge meureun si herbal teh yang ngopi. Aya kopina eueuh mah ekna jadi ge meureun ieu mah. Heueuh hampura we nya ieu keur kosong kopina ieu teh wayahna we nya. Atuh Kena tuh Pak RT lah, gitu mah. Ayo lah, urang lihat lah. Kopi eueuh atuh teh naon sih ah. Siap bos. Pak RT nya. Pak RT. Ayo. Kemana aing mah anak buah teh ni wae ieu teh kaclep ieu teh ah. Mana cenah? Sil. Bos. Sil. Oh bos. Sil. Mana bawa. Oh siap boy. Mana? Stor. Ya. Aduh, dekah menang sakieu. Aing mah. Tapi nah lumayan deh. Yang ngopi mah yang beli udun malah.
Saya ngopi tuh. Tupuguh we dah lumayan mun eta ge dek menang kulingan katong capek sorangan. Mana tuh ah, hayang ngopi pan mata kaluhur ge mun hayang ngopi tadina teh. Oke lah, hitung lah kuaing. Sabar. Mana nya? Tahan ieu ya. Nah, cukup kita kita gitu ge. Pandik teh mun jauh kulintingan, udah kemarin goceng, pas udah kulinting we di kala. Dari sia kuaing geus dibere ka meta deui sia mah. Di tengah kuaing. Cuk ah. Geus da ini kira tuh. Aing ini lah. Di ka mana? Kemana we? Aing mek liar. Gari, ka mana? Dah kemana we? Macam-macam sia yang jeung aing. Jerok sia mah. Oh, gaya tuh ini. Oh, gaya. Bagus saya ini teh. Dah. Ari batur mah miara teh ayam jaluna, ari komandan mah bikangna. Aduh, jadi mandian di karunya ya, tinggal si parabam tinggal can. Aduh, Siska karunya teuing ya. Mana teh atuh gerang ngenog Siska itu gerang ngenog komandan ditungguan. Sabara bulan tengenog-genog wae. Aduh. Kudu dimandian heula ieu di mana caina ge. Oh iya aya belah dieu. Ah, belah dieu we lah ini aya. Siska mana kudu geragenog ya. Kunaon ieu teh? Si Siska tengenog-genog. Ah, bau jelema ieu. Nya, komandan ya, kudu dieta supaya ngenog. Aduh, banget nih masih Siska teh, tengenog-genog teh. Tapi nah, dosa nih. Ah, komandan yang nyana tempat tuh aman. Keur si Siska supaya ngenog. Hujan. Sebenarnya di belakang aman. Mau ininya. Nah. Apa bohong lah ya alus tuh. Bener nyamuang. Imah mantap tuh. Bool hayam noge. Ya Siska singgah Siski. Komandan ya supaya ngenog di kiri lah bool hayam. Iya lihat. Aduh, meninggal. Komandan rokok ayam. Oh, kanyawan. Wah, aku udah lepas kenal si Siska lah. Ini tuh, itu ah.